Diajar babasan jeung paribasa Sunda. Gunung tanpa tutugan, sagara tanpa tepi, hartina selesai di paribasa Sunda nu miboga harti, eueuh enggeusna, eueuh beakna, eueuh tungtungna. Ieu paribasa minang digunakeun pikeun ngagambarkeun hiji perkara nu taya wates wangenna, boh dina kasabaran, boh dina nyaar ilmu. Gitu elahnya. Sekarang kamu sama yang lain, awalnya cuma cobain, tapi kok lagi hatiku aneh sampai